Pucuk dicinta ulam pun tiba. Keren kieu mana make motor dorot-dot mah. Naon sih teh dorot-dot? Ora. Di Jimmy ngaranna teh. Aji, keren kieu. Jimmy. Motor saya, Mang. Nya nu aing atuh mah nya motor desa. Lah, nu betul wae sih teh. Mana mah di mana maneh? Sia mah tekaup aing make motor bote. Dibangsatkeun wae aing teh. Atuh, we pagawean sapupu ngarit. Jadi sia ngaragukeun ngarit aing. Aing mah tara kagok sakali ngarit sa kecamatan beak ku aing. Ah, nu betul wae sih teh. Ngarit teh pekerja bakti. Ai sia. Sia apal tuh domana si Abah. Kamari kan ku si Solatri sia teh. Gara-gara naon eta teh? Teka bagian jukut ku aing. Anjing watul lah. Sia masuk cangcaya gitu ka aing teh. Ari sojal ke manakeun? Si Ojrag pan ieu ditukerkeun. Nah, makin ditukerkeun sagala anjir. Nya kitu teh anjing si Ojrag mah, meus-meus kempes. Atuh teh aya kempisna ganti banna le ngaganti motorna. Atuh kumaha aing wes ieu teh. Eta oge geus sababaraha kali ku aing diganti banna. Tapi anger kempes deui. Cobaan ku ban tahu ceu aing mah. Ai sia. Ban tahu mah sanguan aku sia. Ah, sabodo teuing lah. Lain euy. BTW keren kieu ya motor. Aing nginjem lah. Ih, anjir, paingan. Amin. Sia nginjem. Nginjem lah. Jadi kita tadi teh ngagul-ngagul aing teh nginjem. Atau nyobaan we teh motor anyar mah. Ah, teu hayang mung. Ceban. Sia, ka aing teh. Aksulan. Anjing. Nu balik sia teh, moal mahi 10.000 mah. Atuh mahi-mahikeun we teh. Ai sia ieu teh pan 20.000. Ya heula daek teu nginjem aing mah. Heuh ka dieu. Awas turun heula manehna tuh. Bina-bina teuing sia teh. Kuduna mah gocap. Maneh ka mana ayeuna? Balik. Baiklah deket ieu. Aing nginjem lah heuh. Aing lempang gitu. Numpang we teh deket ieu. Kagah teh aing. Pantes awak sia mah make nu kieu mah. Padah we ieu ge atuh. Tong kitu kahayang mah. Ka mana atuh? Aya janjian ini mah. Awewe we. Heuh jig atuh lah. Ya bensin teu. Loba bensin mah. Haji galodo kieu ken. Loba goblok. Buru jig. Alah, bisa teu. Gas atuh gas. Edannya motor aing. Dorot-dotan gitu. Lumayan dah 20.000. Mang itu be, mesin pulsa man, tapi asisna can aya tuh itu. Nah, tadi Pada mesin pulsa, tapi asisna can aya itu tuh kumanya. nganyuk sih mah. Iya, nganyuk, dah asis mah aya, cuma masih kena berbentuk sampel. Gitu. Oke, sampai nama nyusul. Haji, si Aceng. Mana ini motor si Aceng? Motor aing atuh nanya di sia mah. Iya, juga untuk beli motor, beli ke PT-PT teh. Ih, sia mah aing ngomong teh pararaduk gitu. Halo Neng. Mun. Masih di desa kan? Nya ke akan nya kedap deui. Antusannya kedap. Emang kemana Ceng? Aing make heula minyak seunit. Ketemuan Dulu. Ini motor saha ieu nya. Sepira kudu manehna mah da. Nih sampai gagah kan aing ke motor nu kieu. Mana hurung kena? Ih, kuncian aing. Ya.
dulu tuh. Si Kicel merkosa hayam sudah. Ya amit. Ih. Lumayan 10 juta ya mah hiji teh. Cel. Emang ekonom sih teh? Ah, ini ayo mana? Tadi bantuan aing. Bantuan naon? Keban ayam, masih nak kebun aing nang ngacak-ngacak. 10 juta aja ayam. 100 juta. Erek mah. Naon sih teh naon? Tina perkara hayam jadi kana 10 juta. Tak apalin dah matak nonton TV atuh, nonton berita. Ulah nonton kataan putus matak belet. Ai maneh kalau kana laktak kitu mah patahan aing nih. Geus lah ayo bantuan lah. Bantuan naonan sih teh? Teu asup akal ngabahan hayam, hayang duit mah usaha. Ini lah meuli kopi jug. Iya, wah itu boga duit atuh pan nganggur urang lagi. Heueuh daerah boga duitna atuh maneh mah. Geus ya. Ya, meuli kopi. Anjir, waras mana bikin duit teh. Nah, loba teh ngahosos, geus jug-jug belikeun. Oke siap, gas ke bos. Kare amsulna sih teh. Ya buyur, mau meuli rokona mah. Rokona mah nganyuk we, bayarna ku duit maneh engke. Wah, urang iraha boga duitna mah teh. Lah, eta mah geus belikeun kopi. Tah meulina ka Mang Oyon, nganjukna ke Cening. Aduh, era tuh mah nya meulina ka Mang Oyon nganjukna ka Cening era tuh. Lah, nu penting mah dibere atuh sia teh. Ya moal atuh. Geus we bejakeun ngaran urang, kieu wae. Pike dibere. Oh, atuh kira daguan di dieu. Kade si angsulna. Oh seneng iya, neng nunjukkan tulisan si Aceng kan? Mohon, kumaha kita? Tuh iya tapi di porong si Aceng kurang ngajemput, si Aceng kan sibuk cenah. Ih, tadi cina badan ngajemput. Mahati. Nyatu atau sareng abi. Si misalnya si Aceng aku mah. Ikan abi di porong si Aceng. Ya tuh. Ayo. Cel. Mana ke mana? Kebenaran atuh. Ka dewe kurang meulina. Baik mah. Beli kopi naon mana? Hidup. Duitna mana? Dia orang sekalian orang kehareup. Oh, halus tuh aing keur mararals meuli kopi tah nganjuk deui. Sabaraha nganjuk. Sekalian ke ngajukkeun. Iya, cukup itu 20 mah. Ah, moal panjang buku soalnya kok sabungkus. Hah? Oke lah, gampang. Aing nagoan di dia ulah lila. Oh, ada apa di dinya? Awas mun lila. Lumayan lah. Awewe bisa yang jajan. Wah, Aji. Yang motor ke mana? Tuh, si Ading boy moy. Mangke teh. Jelema ya wae deh. Tuh. Lurus teh. Kakak, ya telepon. Bangke tadi angkat. Tuh, kumaha ieu gitu. Bukan ojek gue gitu. Tuh. Kan ojek gue lah. Ya badai langsung gue apa badai emang heula? Mang, tukang ojeknya. Aa atuh lah amang ih ora kene. Mohon atuh Aa, tukang ojeknya. Emang kadeunya tukang somai. Teu lah, tukang ojek sigana mah. Pan mohon atuh kasep pakai bacaan ieu. Atuh kalarasan, ditambut heula atunya ojeknya ku abi. Karsan kumaha motor keur dipake usaha jol ditambut.
Iya, iya mah penting. Aslina darurat, ditambut lah motorna. Atau tong ditambut pada nginjem. Mun erek sok duitan. Dikeun jaminan, kajeun lah poe direntalkeun. Aduh. Iya tuh, 20.000. 20.000. Tebih jauh. Moal deket dah caket. Ya geus bae lah dikeun duitna. Lah atuh. Mana jaminanna? Jaminan naon? Atuh naon KTP naon ke? Nya duit tungkul. Yuk lajeng dompetna. Ini dompet lele. Dompet. Kulit. Enggak. Ting. Gorengnya seumur hidup deh. Karunya ting. Ini Dical kemana tuh cenah beli kopi teh? Dekat teuing. WA na teh aktif. Ayang ku aing. Ih, lila aja lemah teh. Tukang ah. Panas. Aduh, nu kasep. Nu ngantosan mah nungguan. naon wae? Naon-naon. Mana kopina? Keun balikeun si Aceng. Leh. Nah, kasih acengkeun. Eta teh duit teh di si Aceng, menang nyewa motor, atuh si Aceng menang banyak beneran. Ih, eta apal tuh wae sugan teh nya bedak dibeliin kopi. Daek ngapel cenah. Paling tadi sareng eta tuh. Wah, anjir. Geus moal balik. Ayo susulan lah. Hayu. Ayo. Harus tutup deh. Kemana sih itu? Bobong geus balik deh ieu mah. Tuh, pan eueuh cak aing di dieu mah. Coba narung hareup sugan aya. Ya, gon tuh da mana mah. Oh jadi iya bumi teh. Gimana? Banyak dong, lagi capek. Oh nya mual atuh. Jalan tuh. Oh nya mual. Tungguin we. Oh anjir. Ih, Am. Lur. Gini aya di dia. Orang kalasan itu yang ngojek ke bayi dia. Oh, jadi amang tukang ojek. Mohon lah lumayan yang modal nganggur. Lah, emang nganggur kudu dimodal gitu? Nya heus teh cel dan nganggur ke hirup. Dahar anger urut kudu teh. Terus Ah, eta pisan. Gitu Kang. gitu. Ari ya kopi saha? Anu abi, sok ngaleun sok. Kopi. Cik uang asaannya. Mohon. Kumaha rasana? Pahit tadi mah. Ah, henteu amis. Oh. Anu pahit mah jangan kayak depan abi ya, pahingan. Ah,
Si Aang aya wae. Mang Ucit nyusul ka gocik atau sargot? Kelas teh, mana mah aya ditita ku aing meuli kopi meuli mumul. Lah. Harus aya meuli calutak pisan. Mana tadi nguyup? Atuh aing mah ngasaan teh. Oh nya, ari eta motor kumaha? Rawaseun? Raos ngasina irit euy, matak dipake usaha ge. Oh nya tuh syukur pemi ka angge mah. Muhun ka angge pisan, ieu ge panuju di angge tuh. Di angge, di angge kusaha? Duka sahasana mah, tapi da kesebulan teh ngojek tapi ngarental. Aya jaminanna teh dompet jeung KTP, menuh duitan. Cik mana ninggal? Ya saha? Lah, iya masih Aceng. Nah, makanya bisa di rental ku si Aceng. Dah si Aceng mau motor Abi. Duka da rusuh tadi teu lompatan. Terus kayaknya kemana si Aceng nak? Itu itu. Ceng, nah mana mah ke motor eta? Ini orang mana? Nyawa puguh ge wae. Motor mana teh ting ka mana? Tadi teh ku aing diparkirin itu, tapi sobat aing ka imah. Sakedeung, jual geus eueuh. Lah, tuh mana emang parkir tadi mana karep sih mah? Pan aing rusuh. Diteleponan wae ku awewe. Tapi da aslina eta motor teh ku aing dikunci. Ieu kuncina ge ieu. Naon ang motor teh abi teh ya? Nya, muhun ang anu motor patukeran jeung motor ieu. Oh emang eta mah kuncina teu ngepek. Seukur jang kunci tang doang. Kontakna mah tetep on, tapi teu dibales. Asli ang. Model kieu nya. Tuh kontak nama on. Tapi teu dibalas-balas. Dibaca ge henteu. Bahkan foto profilna geus ganti ku kata-kata mutiara. Wah eta mah geus danyar euy. Anu sebut kita teh bakal jadi kenangan ke deui. Tuh ulah kitu euy kayang mah. Deui bangun saukur tat ngejemput doang. Geus kalem lah. Awe masih kena loba. Lah, ari marane kalau kang ngaromong teu pararogu. Ieu kumaha caritana motor urang si Jimmy. Kalem wae. Aing mah pirasa teh eta motor teh ku si Ading. Soalna pas urang parkir pas saya si Ading. Lah, pokoknya tayang nyaho aing mah. Eta si Jimmy kudu kapanggih ayeuna keneh. Teu bisa pisan dipercaya maneh mah. Anas diinjemkeun ku urang ka maneh. Kade kon kuncina? Kalem atuh. Pan ku aing sewa eta ge. Sewa weh. Duit lagi ke maneh kendeulin. Oh, mana teh? Ngomong ke aing erek beli kopi. Duit tadi kan dikasih ku aing. Duit teh kasih ngomong. Ieu. Aji teh, loba gaya pisan tuh urang maneh mah. Unjam-injem motor batur. Ngaririwa eta teh. Da ieu teh masalahna masih Jimmy. Coba lah masih Jimmy teh rusak kunci kontakna. Mal kieu urusanna. Ai maneh kalau nyalahkeun si Jimmy sih mah. Tuh, si Jimmy. Kampret ini si Ading. Buru cokot sih teh. Urang si Ading urang. Jimmy untung maneh aya euy. Ajun duit 20.000 mah eueuh ge. Alah, legreg euy, maneh geus aya mah. Ih, pan teu ari di kuncian mah. Teu kudu naon ieu, hararese gurung. Wah, boa-boa ieu mah. Wah, asli ieu mah. Wah, pakai gak motor si Aceh kita genaheun sesok. Pake naon ieu mah motor aing sih teh. Si Aceh nu manehana cenah. Nu aing sih teh ken. On maneh wae. Oh, nu aing bensin bet sih teh. Oh ampun atuh ih. Jadi cel dina video ayeuna aya pesan moralna eueuh. Aya. Jadi kieu nya. Entong unjam-injem barang batur hanya demi ngagaya. Komo bari ngabucin mah. Eta bener. Bohong ketang bohong, dina film ieu mah pesan moralan.
Cokot palusna, piceun nu bututna. Langsung ya mas.